oke, narik-narik rezekinya silaturahmi. Kami tausiah salajengna eta tausiah Islamnya nu salajengna bade diugikeun ku pangsa Asyikh Al Ustad Al Imam Mamai Abdul Rahman. Bandung dulu sebelum Jakarta. Senyum dulu sebelum dibaca. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa huwa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama hujan menjadi panghias rasa ayuran panjatkeun ka Allah Maha Kuasa anu nyiptakeun alam dunya berserta isina di mimiti surga nepi ka neraka. Puji anu jadi panghias ati ayuran panjatkeun ka Allah Maha Suci anu tos ngadameun langit jeung bumi di mimiti aki-aki dugikan nini-nini. Salawat sinar salamna ayuran curah limpahkeun ka junjungan sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaturkeun nuhun ka waktos anu tos biasa masih waktos ka beribadah sumadieu dia waktos. Abdi nyuwun keun dihapunten di aya kalepatan dari satanapian magengna karaos karaosna anu dihaja sareng anu teu dihajana insyaallah. Simpawatna ti jisim kuring di luhur sa ujung rambut ti hanap sa usap dampal mun aya tatagihan di yaumul kiamat. Dijantankeun ladang amal sing dijantankeun amal ladang kahirupan di dunia atau akhirat. Kengeng rahmat non pamaksudna sareng anu dimaksudna sing dikabul Allah. Amin. Padilah keutamaan milarian ilmu. Amin. Amin. Senyum. Santai ya. Abdi ngadegna dieu tempat sanes abdi bade nyamukeun diri atawa Katemu. Gelas. Begitu mandi tembong sih bagi leket. Dina pirang-pirang eta anu aya di agama urang eta agama naon cenah di agama urang teh? Tah anu kahiji rukun Islam teh naon? Cek dina Islam najana. Awal ma yajibu ala kulli muslimin. Itikaf. Masyaallah.
mana sadata ini awalu ma ari kawitana barang yajibu wajib ala kulli muslimin ka pirang-pirang jalma muslim kita koda sareng kudu nekatkeun makna sadata ini karena mana sadat dua mana sadat dua teh kaiji asadu alla ilaha illallah Iqlam kudu meyakinkeun ka eta jalma muslim Kanyahokeun kiai. Kita urung Kanyahokeun ku siap kiai. dina sadar kudu kudu yakin urang teh ka Gusti Allah sareng ka Kanjeng Rasul. Urang teh yakin ta berarti urang naon cenah di rukun Islam teh? Kan cenah ning. Lamun urang teh yakin ka Gusti Allah sareng ka Rasulna. Naon urang kudu yakin ka Rasulna lamun aya di damelna pasti aya ngadamelna. Naon contohna seperti makhluk-makhluk seperti tatangkalan, jami, setan, jin, dan malaikatna. Urang percaya karena hiji seperti di zaman ayeuna karena makhlukna Allah urang ka ditinggalkeun urang ka digawe naon cenah eta nu makhluk ayeuna teh anu menta naon teh ngaranna teh nyata di zaman aya hiji virus nah eta teh corona eta tah Kopi sama gelas. Kopi budaya. urang percaya kana itu berarti mur urang percaya kana makhluk eta berarti urang murtad. Lamun urang percaya kana Gusti Allah berarti mah percaya kana makhluk eta. Naon cenah makhluk eta teh? Dijelas kiai. Kos mantan cenah ning. Masyaallah. Mantan. Disebut mantan. Sabab sayang ya tapi menyakitkan. Tapi menyakitkan. Mantan bangsa. Eta keindahan-indahna sahadat dina agama Islam diutamakan ka hiji urang bijil dina Tidak naon. Paling mana kiai? Dina eta gini. Rakyat pasti di adana sareng di komatan aya dina adan teh pasti aya sahadat. Aya komat. Pasti eta ada. Tah lamun aya hiji eta sahadat tentu mau jadi dina adana atau dina hadiatna. Mata terjadi terpaseh, ke abdol dan seperti orang membutuhkan awe membutuhkan ke laki. Laki pasti ayah awe membutuhkan ke laki berarti dina salat ge ayah Kanjeng Rasul tapi Allah Gusti Allah seperti itu. Mantan mana? Paling mana sih? Mantan semuanya. Berarti ini sahadatnya kayak dina. Berarti dina sahadatnya dianggap karena sholat. Dina dianggap karena sholat. Hah?
Di mana benar di apa dina ayat? Terang Kiai. Bagi ayat sekarang ini. Kalau orang meninggalkan ayat dengan nganggo syahadat, jadi mulai tak ayatna. Wah. Benar sababna. Terang. Kesabab tinggalkan rukun bangsa qolik. Seperti Ada kumaha? Bangsa ucapan. Nah, batin karena bangsa ucapan ayat teh. Asyhadu an la ilaha illallah, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. minum kalau pakai Berarti dina rukun Islam teh kalau batin karena syahadat. Eta ku indah-indahna syahadat dina Islam utamakeun kajalmi Islam. Kamu orang percaya kan eta syahadat berarti orang Umur. kubur. Gunakan pakai kubur lantaran teu yakin ayana syahadat kalimat syahadat teu yakin eta dua kalimat syahadat berarti orang berarti orang kudu yakinkeun aya Allah sareng berarti Allah. Saya yakin ya. Weh. Ada suratnya. Nah, Ini suratnya. Diserahkan. Ternyata rukun Islam teh nu nomor kedua teh naon cenah? Terang. Sholat. Salat. Bener. Pinter. Salat. Salat teh naon? Terang Kiai. Namun ditinggalkan neraka, namun dipigawena berpahala. Naon ya tadi? Kumaha eta? Hah? Berarti terakhir namun ditinggalkan karena salat pasti doraka. Kunaon make doraka? Sholat. Hah? Sholat. Sing bener tuh nanya. Lantaran lamun urang dinakeun kana lima waktu, berarti urang kalebetkeun ka jalma anu goeng. Goeng naon? Goeng muntalog. Ai biar muntalog teh berat cenah. Aya genep. Kaiji. Tadi ku sholat di ninggalkeun sholat. Wajan ilmu. Jangan dinamosan. Wal murtad. Seperti anu tadi murtad teh. Teh yakin karena syahadat. Kata murtad. Jangan ngamarkan ibadah sholat nanti orang bangun meninggalkan sholat nanti orang terang karena pertingkahnya sholat. Kumaha pertingkahnya sholat nanti orang terang karena syarat-syarat yang rukuna. Kumaha syaratna? Hah? Syaratnya naon Kiai? Syaratna sholatnya yang 12. Yang dina sholat munajatna. Kaiji
Ustaz Rifki. Haji niatnya dina naon cenah niatnya? Niat dina hate. Naon niat dina hate teh? Kumaha? Niat kudu teh kumaha cenah? Ayo tadi kalau jadi pacaran tuh Ustaz Rifki. Lanjutkan Kiai. Itu kiai kan. Nah itu sama Godin. Lain, apa punya dosa? Nah, caranya wudu teh. Sama sare. Berarti niat kudu dina hate. Dia kudu ngucapkeun dina kudu bareng ngucapkeun kudu ngangkatkeun cai sareng kanane cara ngaprak cai berarti kudu niat dina hate naon niat teh nawe itu doa kodin Nama itu sama Godin. Katanya bisa dina niatnya ya barang niat dina wudu teh. Sekian. Balik deh karena duduk pakai kudu nyaho tuh tapi keteran karena bab jaina. Kumaha keteran karena bab jaina? Atuh jadi mah eta wuduna. Lantaran dina teh cerita aya nu saeutik sareng anu loba. Aya nu saeutik kirang ti dua kulah, aya nu loba. Leuwih ti dua kulah. Seperti mana nu loba? Leuwih sasiku satengah. Hiji Satampak. satampak. Sasiku satampak. Kiai ngaji deui. Pasti orang geus terang karena bab jaina, terang karena bab buduna. Baik teh karena salat. Dina salat teh loba dina syarat sareng rukuna. Naon rukuna salat teh? Rukun salat teh anu aya baraha cenah. Terang jadi. Jeung dina surat Munajat aya 18. Dina Fathul Mu'inah aya 17. Napikina. 18. Hah? Mana tuh? Aku mah Sapina 17. Sia Ramina. Dina samina kaiji cenah dak keukeuh. Namun kaiji mah niat-niat keneh. Sareng anu nomor katiluna dina rukun Islam teh naon cenah? Zakat. Osok Kiai. Zakat sedekah. Zakat teh aya nu wajib sareng nu sunat. Mana nu wajib cenah? Sekarang Kiai. Anu wajib seperti zakat fitrah. Fitrah. Anu sunat seperti zakat sedekah. Ai zakat fitrah mah eta wajib ka jalma muslimin. Sareng rukun Islam anu nomor kaopatna naon cenah? Haji. Saha eta teh? Cucuk. Aku mah perjalanan rukun Islam nomor kalima, nomor kaopat jadi Puasa Kiai. bener ratu.
Berarti nama kabupaten puasa. Puasa. Ayah puasa wajib, sareng puasa Sunat. kumaha puasa sunat. Puasa di tahun. Seperti puasa sunat mah orang tadi sudah tinggal jam 10 bisa niat di jam 10 Bisa Pak, bisa gitu. Kurang parah. arek lamun arek puasa sunat orang bisa dapat bisa ada oke lamun orang Ulang lagi Kiai. puasa sunat teh seperti ieu urang teh sahur ya barang dahar pokona mah urang tikakeun jam 10 teh misalkan bawa niat yang puasa sunat seperti puasa sunat mah sunat Senin atau Kamisna Puasa mau mak Kiai. bisa puasa sunat dia namun puasa wajib mah wajib kudu di mana cenah amun niatkeun puasa teh Terang Kiai. Terang Kiai. Apa dong? Gantung. kumaha tanggung jawab itu teh berat ayo puasa wajib mah setelah samarangan niat kumaha lamun urang niat di berang nyawa takbiranana Thailand. Dipit. urang teh nyawa takbirana gak wajib kudu kayak dibiarin atau kodo wajib kodonya Mahal puasa kopi, pasti. Wah, masuk punya kopi Kiai. dina puasa teh barang dalam haram tarang ngekena sunat Wajib. Hah? Wajib bantu mau. Oh, wajib. Salah Kiai. Ulang. Malu lepas Kiai lepas. Ngorong mah. Nu kali mana? Bekal gimana muka haji? Teman haji. Galu nasib cara mengisabna. Lamun teu aya nisab, Pak Kiai, bayar naros, tutu maros abdi gae. enggak. Jangan anu rukun Islam teh eta puasa mana atuh? Puasa wajib. Wajib. Jangan dua. Ngejo. Lajeng Kiai. Ayo sama Ustaz. Anu nawer kalimana? Galu nisab sareng nasibna ampun nasib ka. Nasib kayaknya nasib itu. Hah? Nasib itu sebenarnya nasib. Amin. Ada di selatan. Selatan. Kiai. Kiai boleh naruh. Boleh. Haji anak kemana? Mana ya kemaru? Haji balik ke tanah abang. Baru ke tanah abang. Tak udah kudu ka mana? Mata suci. Dari mana? Eta di ayana di muka. Luar rumah. Di lockdown. Lockdown Kiai. Enak Kiai. Halo. Kiai. Ingat waktu Bisa itu di tim kuring. Hah? Terus haji balik timur. Atau balik deui. Waduh, Berarti air pun Islam teh baraha cenah. Isinya balik ke 7.